Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 50. Ieu teh tina bagian pengalaman para mitra. Judul anu kahijina Ari Rajen teh sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Hiji poe kuring dititah ku bapa nyokot duit ka bank. Indi teh rada isuk sabab di dituna sok heurin. Ari datang ka bank bet geus loba jalma ngantaina oge mani panjang pisan atuh kapaksa kuring teh kudu ngadaguan heula lowongna bari diuk dina bangku. Ari gigireun bet aya awewe tengah tubuh keur kokotetengan bae siga aya nu keur diteangan. Milari naon bu? Ceuk kuring. Manehna ngaliuk pok ngembalan. Ical aratos cikeneh disimpen di dieu tapi teu aya. Nah ka mana? Ceuk kuring bari milu tempat tempok mang neangankeun. Dasar awak keur suwe, anak serenteng teh aya pemuda saluhureun kuring, kawasna bae anakna anu leungit duit teh. Teu antap warah deui, kek bae nyerak kana beheung baju kuring. Teu antap warah deui, kek bae nyerak kana beheung baju kuring eta pemuda teh bari ngomong sugal. Dek didikeun moal. Kuring olohok. Ke ulah ribut-ribut rusuh tepuguh, ulah gampang-gampang nyangka ceuk kuring. Keur kitu brag teh jelema teu kanyahoan mani ngagimbung sakurilingeun kuring bari pating harebos. Copet euy, copet. Aya copet euy, copet cenah. Keur ribut-ribut kitu cerewet teh awewe tadi teh ngomong caweh wer tarik. Ujang, ieu geuning duit teh kapanggih. Poho emak teh rarasaan teu diasupkeun kana beubeur. Nu araya di dinya aya nu seuri, aya nu kukulutus mangkeheulkeun, malah aya nu pok pisan nyarekan ka eta pemuda anu geus nyekek teh lantaran atah sasar. Indung jeung anak mani acong-acongan nyembah menta dihampura. Ceuk hate, Ari Rajen teh aya anu nyembah sanggeusna disangka copet. Tamat cenah pemirsa. Ieu yasana Bapak ATPS Kota Inten. Judul anu kadua nyaeta di Pangandaran. Mahasiswa dina dasarna ukur manusia-manusia biasa. Ari manusia teh nurutkeun ucapan-ucapan Napoleon mah teu kurang teu leuwih ti barudak anu galede. Ieu dihandap dicaritakeun lalakon tilu mahasiswa anu miang nepungan sobat dalitna di Pangandaran tarumpak kareta api. Nepi ka Tasikmalaya ceuk nu saurang magar teh. Kuring tiluan mah anu sapopoe tuman di kota tiis, hawa Pangandaran teh bakal kacida nyongkabna, bakal kacida nyongkab karasana. Teu salah, datang ka Banjar ge ka meja munggah cipruk, balas ngesang teu eureun-eureun. Panon bareurat ku tunduh, malah kuring mah nepi ka lesna pisan kaheesan. Ngan teu lila sabab kahudangkeun ku tukang minyak kayu putih, gogorowokan atoh dumeh daganganana payu nepi ka beak pisan. Laris manis kembang jengkol omongna. Tambah tiris nyoo kompor. Leuh, nah gagabah teuing ceuk kuring beri meletet. Kumaha mun kalentab seuneu? Acan oge 5 menit kuring peureum deui. Nah anak gorobok teh tukang martabak nawarkeun daganganana. Martabak dibungbuan, dicabak aya bungbuan, Pak. Meureun we da di mana wae. Neundeun bungbu teh ceuk batur kuring bari nguliat hudang. Jawab nu saurang deui bari ngulisik. Bareng jeung majuna kareta kuring tiluan sarare deui, taya gangguan naon-naon. Iwal ti sakali aya babauan rada wawuh asup kana irung kuring. Sanggeus nyaba sapoe jeput
akhirnya kuring tiluan nepi ka Pangandaran bada Isa. Kulantaran teu ngabejaan ti samemehna, sobat anu dijugjug teh suwung teu aya di imah. Nu aya ngan indungna kadua adikna Mojang Sweet Sepentin, umur kira-kira 17 tahun. Mejeuhna gede kaera kana bangsa jorang. Pukul 8 peting ki sobat teh datang. Puguh we suasana ngadak-ngadak jadi rame. Maklum sono tina kugeus lawas jeung asa ngimpi cenah, sabab kedatangan kuring tiluan teh sama sekali teu disangka-sangka. Di Pangandaran can aya listrik zaman harita mah, jadi penerangan cukup ku lampu minyak wae. Lantaran di imah sobat teh lampu teh teu cukup reana jeung nu aya ge diparake atuh di kamar enggon, kuring tiluan sarare mepoek bae. Tapi teu nanaon pikir kuring tiluan, sabab di imah sorangan oge ari sare mah tuman dipoekan. Teuing pangaruh omongan babaturan keur tadi di Tasikmalaya, teuing pangaruh sare patumpuk barang tiluan satempat tidur, teuing pangaruh hawa nu memang bener-bener panas, teuing pangaruh naon deui kuring teu pati telak. Ngan anu nyata kuring tiluan teu bisa sare, gulang-guling wae ka kenca jeung ka katuhu. Kitu salah, kieu salah, bawaning pohara hareudangna. Teuing pukul sabaraha dina kaayaan mopoek siga kitu, karasa ku kuring aya nu nyiwit lalaunan. Euy, kadenge nu nyiwit teh ngaharewos. Geus hees. Aya naon? Jawab kuring ngaharewos deui. Kadenge deui harewos sejen. Kayak kieu mata teh lacan aya nu hees urang-urang acan. Kaayaan jempling deui, taya nu nyiwit, taya nu ngaharewos. Sanggeus meunang sawatara jongjongan, kakara karasa deui aya nu nyiwit jeung ngaharewos lalaunan. Lain euy. Lantaran panas hareudang teu bisa hees, urang ulah malakena naon we yuk. Sange. Nanahaonan. Era dewek mah jawab kuring pondok ku harewos deui. Lah, make era sagala naon rasaan teh incu nabi era kusaha pan ieu mah kabeh oge babaturan keur gubrak dijurukeun ge teu make naon-naon jeung deui da poek ieu. Lila-lila kuring eleh deet 2 satuju hiji nolak jadi eleh sora. Usul akhirna ditarima. Kajadianana sanggeus beres ucul-ucul, kuring tiluan ngaguhar ti pisan, sigana perbawa capek urut di jalan sapoe jeput. Wanci janari kuring lilir kageingkeun ku hawa kebek minuhan irung. Munggah eungap nya ambekan. Ari ngareret kana bilik bet aya lampu tempel ngagateng. Duka saha nu nerapkeunana da keur tibra ieu? Teu loba carita lampu di pareuman. Isukna sanggeus beres sasarap, wanci haneut moyan, kuring tiluan ka opat pribumi jalan-jalan, mapai-mapai sisibah sisir. Pangangguran kuring nanya ka pribumi, sahanya nu tadi peuting masang lampu. Adi dewek, jawabna pondok bangun sungkan. Ah, kuring munggah ngagero tarik pisan, ngadenge jawab manehna kitu. Panon molotot nenjo kanu boga imah. Tuluy ka babaturan anu arolohok ting polongo, beri silih pelong teu lemek teu nyarek. Kuring hamopoho kana ieu kajadian. Dina hate sabenerna mah kuring muji kana katabahan nu masang lampu. Eta ku teu gugup, da piraku teu ngagebeg mojang pantaran manehna nenjo tilu lalaki marake pakean Adam, pating jolopong. Da mun seugrewasan, beunang dipastikeun paling saeutik ge tangtu lampu teh ragrag tina cekelanana. Anda geus ragrag, tang tuh timbul kahuruan. Mun seug nepi kajadi kahuruan, kumaha kuring balik. Lantaran papakean, tang tuh bea kaduruk. Tamat cenah pamirsa. Ieu yasana Bapak Sahuri. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.